Ya, Aliando mah resep lah mukbang gimana? Soalnya si Aliando resepnya di muka gelapan. Kalau bener-bener gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bang Joni nya anu geus ya nyaho meureun apa kumaha sehat selalu. Yo, kita di sini akan mukbang pencok. Muncul bahasa Sunda nama pencok, teuing di bahasa Manehna teh nyaho nya. Kita langsung sajalah sikat. Oke, Bro. Oke. Coba gini. Ya. Ternyata ini dia si malakana. Aduh, ternyata asin pemirsa. Lempar saja. Nah, ini dia pemirsa ya. Nah, si pencok nanti pemirsa iya nya muncul perang Sunda mah pencok gitu. Teuing di mana mah teu nyaho jeung kejo ngeunah mah. Pemirsa, deui tah kejona di dieu tah pemirsa. Ari jam berang-berang kita pemirsa jam 12 minimal jam 12 mencok mah pemirsa pasti ngeunah. Aing si deka kiceun langsung. Selanjutnya kerupuk, make kerupuk sate pemirsa ame rada ngeunah nyatuna. Nah, iya pemirsa kerupuknya. Pokoknya mah jangan lupa cobain pemirsa keredoknya. Dijamin jam 12 ya mah. Aduh. Pemirsa komo keredokna anu lada teh aya minta. Jadi kerupuk 11 siki atau 10 siki mah. Oke pemirsa. Jangan basa-basi lagi. Kita hajar langsung pemirsa. Aduh. Nikmat ya, pasti nikmat ya pemirsa. Iyalah. Pemirsa, mun aya di dieu mah nya maneh ngabaturan dia pasti ngeunah. Manehnya Kang eueuh. Nonton we lah nya. Pokoknya jangan lupa pantangin terus pemirsa. Kamu jeung asin pemirsa. Pokoknya nama pemirsa anu boga ide-ide bangsa lalapan anu ada di sekitar mangpaatkeun atau hubungi saya nya, kita mukbang bersama di dia. Nanya karena itu nya pemirsa sabaraha bulannya saya ngerelep, tapi alhamdulillah saya balik lagi gitu pemirsa. Untuk rekan-rekan semua lah dukungannya, terima kasih. Saya bisa kembali lagi konten gitu maksudnya pemirsa. Aduh pemirsa, hanya kalah si mana pemirsa mun si mama ngeunah ya rame. Asinnya centang pemirsa. Nggak asin naon teh nyaho lah, pokoknya asin aing. Ladana Gusti. Bisi kameramen hayang. Sok tadi yuk. Mangga. Pemirsa sampai lama ulangnya ke kebon teh. Ada acara liburan. Tapi berhubung kameramen saya memberi ide, boleh kita mencicipi gitulah. Ya, langsung kita neangan bahan-bahan ke kebun. Guna aya roai jeung kacang dijieun pemirsa. Oh, enggak. Tekan lainnya. Pemirsa unu baturan ka Geus. Ada pisan yuk. Nah, komo pencok mah. Kemana dah? Oke. Aduh. Ojon geus ripu ya ojon ya. Mantap pisan pemirsa.
Aduh, aduh. Oh, nu liwat pemirsanya. Betul mun aya nu liwat teman diajakan yuk. Dar. Asinna ya pemirsa. Asinna kamari bawa ti Arab ini. Alhamdulillah nikmat pisan ya. Aduh. Pemirsa nojos dulu batu ieu. Untung teu kadahar. Mun kadahar bahaya. Beak untu ya. Dorok dok. Kalkeun pemirsa. Obatin kajolna pemirsa. Kali deh pemirsa, kali deh. Dahar ngeunah mah kieu ya pemirsanya. Atuh kudu di hotel-hotel wae gitu. Di leuweung oge tapi nikmat. Pemirsa. Pokoknya nama pemirsa boga bahan bejaan baik dewek anu ngareviewna nya buka pokoknya mah boga tutut bejaan tak boga tutut dewek ngagantian lah yang ubar nyari beteng. Bisi anu nanyakan barudak kemarana. Nah, barudak mah biasa ke liburan heula. Ieu tinggal dewek sorangan. Ulah tetanya wae nya. Yang penting mah Anda terhibur. Untuk terhibur aliwat. Kerupuk atuh pemirsa, salah dulu. Nah. Biasa setelan irit pemirsa. Aduh. Alhamdulillah cuaca mendukung pisan euy. Urang liburan ka kebon teh. Urang ieu kebon 20 hektar. Alhamdulillah, Bu. Kalau ayeuna lagi jual sih. Itu boga duit mah. Pemirsa, ulah di skip wae nya. Pak. Halik deh. Apa mun aya si apa? Aliando mah resep lah mukbang ge mah. Soalnya si Aliando resepna di muka gelapan. Kalau dibeungeutna gelap. Nah. Bedaan enak. Mun si Aliando ieu neuleuh wah konyol. Aliando dulu tah. Gelap banget sih kak. Bakun pemirsa. Nyaah batul mah yang ngatur rasa. Kagak. Aduh, beli pemirsa. Alhamdulillah pemirsanya mukbang kali ini beres. Sanajan teu mewah, teu naon, teu loba, yang penting alhamdulillah gitu. Nikmat, alhamdulillah nikmat. Kita tetap selalu mensyukuri gitu apa yang Tuhan berikan. Pokoknya mah pantangin terus mukbang Bang Joni jeung emak engkenya selanjutnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nginum. Anjir.